Ya. Mau bisa. Mau bisa. Mau bisa ngencar dia tempat. Cepot. Ketemu lagi. Wis si Cepot. Lamun dek ngalakukeun jahat ulah fitnah deuleu. Aing nepi ka silahkan Anda ketawa duluan. Siapa yang tertawa terakhir itu yang akan menang. Kurang ngajar binatang. Kata pendeta, ini bisa mati tapi kalau diinjek kakinya, inung sukunya. Inung suku nu katuhu. Aing cip, batur kular jalan, batur cip, guys. Sorangannya teh saing. Sendiri deh. Motor sejek. Teh Sapira sia. Kurang ajar pisan. Dewi Subadra nuju di olo-oloknya eta ku ieu Raja Gubarja Kusuma. Nyai Subadra. Gubarja Kusuma. Iya. Moal bisa nyai wayahna. Cipalang ayaman cemanuk mariki deui. Mariki deui. Rek ulang memelangan sok sieun kebalik deui.
Kubarja Kusuma wayahna geulis teh kabur ka mana anjeun dina waktu ayeuna Iwati kudu sumerah jeung pasrah ka kaula Badra anjeun teh pangawakan awewe saha nu bakal bisa nyusul ka ieu tempat ku Arjuna mah dicanung mending kakang sorangan palai kanaraan naon geulis harta kakayaan Mas Picis kemarin inten jumanten kapan anu ditunggangan ku Nyai tadi kandaraan ka dieu teh kandaraan akang nupang alusna ulah munafik ari harta kakayaanana hayang kapibana ai ka jelema na teu bogoh eta dume si Arjuna makasep ulah make jeung mikiran kasep asal lalaki sarua ye dume akang makolot Nyai palai perusahaan naon dina waktu ayeuna wayahna kudu tumarima jeung tumamprak kana kadar anu katarima ku Nyai Kubarja Kusuma kaula teh geus katalian ku kawin geus katalian ku hukum kawin kaula teh buru-buru pulangkeun deui kaula teh boga salaki pulangkeun deui buta ya moal bisa ngencar tieu tempat cepot wayahna Nyai moal bisa lompat ka mana oge sabab di saha tong tarik teuing saha nu gelo abus ka dieu jeung saha pot tenang ganteng kurang ajar sampelak abus ka dieu saha hei Kubarja Kusuma dina lebah dieu lamun anjeun dek ngalakukeun kitu ulah make jeung fitnah nu teu gableng Keur mah kuring teh jelema kokoro jelema sangsara heureut pakeun pungsat bahan lieu urang teu aya ayeuna dipitnah ku salira abi teu ngeunah sanu teu ngeunah coba pikir sabab dina waktu ayeuna sagelo luh punten agan punten cobi kurang ajar sia saya kurang ajar tidak apa-apa karena saya kan tidak sekolah tapi kan kamu raja kenapa nyolong istri orang lain perempuan kok masih banyak mau widadari ke mau pegawai pabrik ke tinggal nungguin tiap jam 5 sore pilih mau yang badak bitisnya mau yang pondok rambutnya mau yang keriting ke mau yang buluan bitisna tuh